Hela, hela bohongan pae we siang. Halo. Yuk, sarang Ian galon sanes. Halo, nya ieu sareng Ian galon. Panganterkeun galon ke jam 5 ka dieu heueuh. Tong henteu, tong make poho nya. Lamun pake poho, kurang dibui maneh sok tingalikeun. Pokona di daguan ku umay. Cus der. Nun. Siap. Yo, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari maneh saha? Iya, galon. Ari maneh urang pesen galon tahun baru dikirim kaya ayeuna urang kuat nahan haus hayang nginum. Poho. Ya Allah, kuat nemen-nemen teuing. Saya teh modalan ka anya apa kumaha tukang galon teh? Poho, Pak. Ya ulah pohoan inget teh anu naon maneh? Iya, kumaha ibarat ya. Ai cek pokona mah sing bisa ku aya sing bisa aing teh minum bongan. Aduh kunaon maneh ka mana hela? Kamari urang mesen karena kirim ayeuna. Poho, ada Poho. sama. Kumaha Ai atuh? maneh naon pikiranna ka urang nyiksa modaran saya mah ka aing. Coba orang hayang nyaho, ieu teh cai teh galon. Dinu naon ieu teh ngisianana? Cai galon teh di Dinu naon? tabung. Dinu tabung. Ai tabung teh tabung naon hayang nyaho urang Tabung teu bikin gas. kuat kapok. Tabung kuat ya modal aing nu ngahakan gas mah. Aduh. Ya mah tukang galon terus tunjung. Proses naoba Proses itu ngisi can nyuci naik Ah, maneh malah alasan orang kamari mesen kurang karak dikirim ayeuna karak dikirim coba. ya kan Nah, nyuci haus aing video pat kituan we lak lokan nungguan cai siap teh. itu mah ibarat Hehe lah, dengan mana bisa orang tuh minum, orang patungguan lila-lila Hehe lah, hela bohongan pae we siang modal. berat kiketing kete aduh terus cara kanan iya mahal tuh dia si bos teka mana ya malah makan mah tinggalkan dia sorangan wae menang omelan mesin mangkat si bos teka mana coba bangis maghrib gedeng buka sampai kamarana budak teh. Si umah ini gorowan kuat embol di budak teh. Kamana mantongna teh. Puasa ge ngalalado ge budak teh. Nai ngajar dog mah di imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari udang saha? Tadian, galon, Tukang galon. mohon, Tukang galon nu sok biasa nganteran cai ka dieu. mohon, Atuh geuning aki kakalak ningali nya. galak ngalinya. Nya. Sok dabaraha wae ujang nganteran cai ka dieu. Jam 5, Jam 5. mohon. Ini jam 5. Terus aya naon atuh ujang nganteran mana galon atuh geuningan teu bawa galon ujang. Atos kamari. Atot kamari. Mohon dah di teh. Kamari teh di iya ku putra aki di Putra aki. Di iya ku. Ke. Anu kumaha ciri-cirina budakna? Anu aya poni kan. Anu make poni sakieu. Mohon. Moal salah deui ta budak ngurus tunjung. Kunaon deui eta budak? Abi teh kan ka ieu ka hilapan nya ngirim. Ka ku anjeunna teh abi di itulah ditanyaan gitu itulah. Ditanya naon ari ujang? Diajakan kawin ku anak aki. Kanes ya di omelan gitu pada telat. Dia omelan. Dan kan ngalira damelna gitu. Mohon. Otomatis kan lila jadi otomatis jadi ka itu di telat teh ngirim teh. Oh, udah telat ngirim galon teh. Mohon. Terus dicari kanan ku anak aki teh ku si Umay. Kumaha jeung nyari kadanan aja. Carita ka aki. Ya itulah di segala teh
menang lepas kan wae. Oh gitu, ujang disiksa ku si Umay. Coba berat. Aki mah ngabejaan, namun ujang dicari kanan ku si Umay. Uyang ku malik cari kiri ka si Umay. Mah coba. Eta kan cari kanan. Tak ujang kudu cari kiri ka si Umay. Oh ya benernya. Tak kitu budak mah kudu pinter. Coba di galon tadi itu tas anu nyalakan, maling, tabung tak aya pas Di paling ku si Umay lain. lain kan lain. Ku batur. Punya. Alhamdulillah ku batur masa ulah ku anak aki we di palingna. Oh, itu kumaha tuh. Terus aki kudu kumaha tuh jang? Modal keur naon jang? Ternyata kan di palingan gara-gara anak kaki. Ujang teu boga modal. Ngomong teh kamari ka aki dong ka dia. Kurang cerik bareng dengan aki jang. Aki ge sarua jang, boro-boro keur ngamodalan ujang. Aki ge hayang kawin modal jang. Ayeuna mah urang cerik bareng ujang aki. Yuk, Ayo cerik. Kumaha cerikna jang? laki orang kumaha ceritna. Aki mah teu bisa cerik. Ini cerit beli seuri. Tak begek doang.